Pak RT, damang Pak RT. Alhamdulillah. Sanes Pak RT. Pak RT nuju naon di dia? Anu jeung kieu kumaha teh BRT geus teh cair? Alhamdulillah Pak RT cair atuh. Syukur ai cair mah bisi dan cair gitu. Hapuntennya Pak RT abi tuh masih ka Pak RT. Ah wios aya teh ceuk geus alhamdulillah. Iya masalah kan abis seugutan Pak RT. Di sapa eta mah utang mah pabeulit kitu diga barnas. RT mah kita sanes Pak RT. Kan anda teh tahun baru gininya. Heeh, aya tanggal 1. Murang kali abi teh haroyong ka laut Pak RT. Wah, pas pisan ceuk nya meunang BRT Kesra nya langsung ka laut. Itu ameng rame geura. Masalahna sanes kitu Pak RT. Naon? Abi teh bade ngagadekeun ieu ka Pak RT. Ngagadekeun naon? Kartu BPNT sareng PKH. Kartu ieu Nuhun. jang naon? Apan abi teh teu gaduh acis kanggo amengna Pak RT. Nya lamun cair ku Pak RT we cairkeun mangga wae. Warga lain juga di mana wae ieu teh ngagadekeun kartu nu kieu belaan digadekeun buat hayang liburan. Apan geuning budak mah teu bisa dibebenyokeun ning Pak RT. Aduh, bener aya warga teh meunang-meunangna ngalieurkeun kana huluna lagi ampun ieu mah ieu mah. Tuh Pak RT namu teh abi mah Kita penting besan. pisan Pak RT ieu. Sabaraha itu? Wios 300 ya Pak RT. Aduh, ieu warga meunang kamari BRT Kesra kuat kasapoeun, teu manggih poe beak. Ayeuna hayang liburan budakna ka laut cenah ngagadekeun nu kieu.